mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim. Urang puasa, urang salat, urang zakat, urang haji, tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur. Nah, yang ke di akhirat di sidang, begitu di sidang teh salat urang bagus, zakat urang bagus, segala rupa urang bagus, jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang, nampiling misalna urang, najong misalna urang, ngomong atau orang nyaga caprak di hadapan batur, datang ke batur teu ngeunaheun atawa modal pamarentah aya jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pemerintah tanpa diganti gaet bae pemerintah zalim ngaranna eta kan zalim nu kitu ngaranna. Kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur tah ieu tah zalim ngaranna. Urangna puasa, urangna salat, urangna zakat, tapi aya taneuh batur dicokot ku urang. Sia sing hade di akhirat timbang. Begitu ditimbang bagus. Jelema. Malaikat ya. Kumaha eta amalna bagus? Alhamdulillah bagus. Ieu tinggal ka sorga bae. Deuleu buku nu hijina. Periksa. Nah, aya catatan zalim. Oh bener. Taneuh abdi direbut ku nyana. Ieu hak abdi wawarisan ti abah kemudian kunyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incu abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai kunyana zalim. Perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beunang carana golok geus aya di bibir abdi. Jawara jana mah kuari jajawaran hai siap pokona mah. Tanah abdi ayo hitung jadi kumaha tuh perhitungkeun kumaha miskin ayo kumaha waduh ieu mah kadzaliman ieu nah geus kieu kudu kumaha tuh ya kahadeannya nah ka dieu ke salat kakak cokot ku adi haji kakak dicokot ku adi jazolim taneuh teh saektar makan impan kali 5 juta pan semeterna beuh pohar jasa di mana 5 juta lah ngomong lah 5 juta bae heulana tuh kan dicokotan kabeh tinggal kakana bae atuh beak ieu mah beak itu kabeh bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh nah lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teu beuleuh ka nyana kabagusan gajaran kakak cokot ka adi yeuh kagorengan adi lantaran kurang kene ieu bae ya naon kitu ngaranna dosa-dosa adi bikeun ka nyana geur mah dicokot kahadeanana diteumleuhan ku dosa muflis ngaranna cek Kangjeng Nabi manil muflis nu muflis mah engke nu datang di akhirat gajaranana dibikeun ka nu ngazolim dah naon kitu era dosa nu zalim dibikeun ka nyana yes tinggal nyana nu ka neraka tinggal ieu bae ngeunaheun si adina ai surat dadah kakak sorga tinggal kakana bae geuleujeng ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tatangga carita jeung dulu mantap ngeunaheun urang mah lamun kos kitu aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana